أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر anu bakal diberi pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman, merentahkeun iman. Wanahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti merentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede nah pagawean lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut nanti jawab peperangan. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, perang kajen hukuman hiji-hiji atuh hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf, merentahkanlah kahadean, dimimitian ku merentah iman. Belah dituna merentah ulama maksiat, merentah karena keadaan ibadah. Wa nahuna 'anil munkar, yang berat mah nyegah tina munkar. Entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian hukum sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf. Dari boh merentah munkar ngalarang ma'ruf wari kuari dilobah kuari ya Allah ya Rabb. Geus urang atuh mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf, sabisa urang naon nu ku urang bisa diparentahkeun jeung naon nu ku urang bisa dilarang. Cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan, jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara. Geus leupas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas. Nya mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus leupas. Masyaallah, karim lepas. Urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama eueuh. Kementak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah, ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran, sia ditoler-toler. Aing na aya, sia ngeunanyeun aing, podaran sia ku aing. Dialingan ku Allah. Banjir, elingan deh ku Allah, ayo gempa, elingan deh angin. Orang zikir nanti ke waktu aya gempa bae. Subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir. Subhanallah, masyaallah, la ilaha illallah. Eureun bae banjir, eureun deui. Sak Allah teh banjirkeun deui kitu ku aing ieu. Titahayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentah da eueuh bae nu nitah. Eueuh nu nitah, kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, nyung pasini. Hayu nitahan coba tuh. Ditahan babalik ka Gusti Allah, lobakeun istighfar. Jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu kejadian alam. Asal banjir kejadian alam. Gempa kejadian alam, angin kejadian alam, kabeh kejadian alam. Kanu bogana kadi. Masya Allah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wallahuna 'anil munkar.
wal hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah maksudna batasan teh li akamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gede dah hukum Allah emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua aya ibadah disebut ubudiyah aya muamalah ibadah ieu teh urusanana patalina jeung salat jeung beatuh engke dina fikih babus salat jeung nu patali kana salat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieulah hafizuna li hududillah hita salat engke salat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram ieu hafizuna li hududillah puasa babagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hartina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana fikih babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu tah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah jieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat bab haji jeung nu ta'alluq kana haji ya karim ieu wal hafizuna li hududillah sebab li akam kuari bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu tah ceuli masmumat ieu tah irung mubsorot ieu lah mata dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat patali jeung mazuqat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazuqat ayalah ke dipikir babut ta'am berikut jeung syurbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan nu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina mazuqat jokotna masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah mal anggeus setengah magrib ayo sia mazuqat tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babut ta'am oh mazuqat berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah lali maslahatin mar'iyatin lidin
Lain gitu lah limaslahatin dunyawiyah. Ari ubudiyah mah lain kamaslahatan bangsa dunia, lain kamaslahatan bangsa do bal libasohila mariyah din. Balik ke kamaslahatan agama ubudiyah. Jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kamaslahatan agama, ujung-ujungna akhirat. Langsung ke pajang patalin aja urang mah doh disebutna. Urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah. Tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat. Urusan dunia. Geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusanana urusan dunia. Ya, nu tadi tah madukot tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Kuari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju, taragapeun malmusat. Geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ya baju, pakaian. Asupna malmusat wal hafizuna li hududillah. Aya aturanna. Anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu kene barang-barang malbusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel sia asal kos kitu be hudang kan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah dengeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hudurillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna malah geus datang ka magrib malah ayo sia karake madukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang anu halal anu haram anu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah menang ganjaran tapi lamun dihandapkeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh kebodongkol mah tah ieu bos kumaha aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh mazukot malmusat kemudian ayeuna mah masmumat kuari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu kene mumsorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung asalah kuari patali jeung tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere
aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae kabelah dituna B teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijarah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Ta eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teh jalbil masoleh, daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh tak kitu panjangna. Sabara puluh kitab, sabara ratus jilid. Bab-bab lah bae tadi tangges pohara tah. Namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang panyokotanana ieu ti dieu panyokotanana ieu ti dieu engke urang milihan kitab ieu mah kieu ngomentar kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah ya Allah engke anu daf'il madar nah daf'il madar teh urusanana aya anu hifdzul nasab, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ieu daf'il madar teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah. Keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet kosi eta copet ngaranna ada atuh aya aturan-aturanna eta tidak hifdzul amwal ajalah hifdzul badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa ketika dirusak berarti kan kena sanksina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin berarti kan sawak sabeuleuh geujeur berarti kan di dituna teh aya babna engke bab kisos bab had bab dan lain sebagainya lamun ba'dil abdan ngan curug doang ngan leungeun doang engke kan ti dituna berarti naon tah bab had jeung sajabana masyaallah hifdzul amwal hifdzul ansab hifdzul ukul akal teu meunang dirusak dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi kumaha sangsina dijieun bab dang daril mafasid nah iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah tegasna mah ngamalkeun hukum-hukum Allah urang kudu sadar lamun cek agama haram geus teh kudu mah haram lamun cek agama halal kudu mah halal saeukeun sanakeun ku urang ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engke lah dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah
opat jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan opat doang hiji ubudiyah nomor kedua muamalah nomor katilu munakat nomor kaopat jinayat ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah sakitu doang geus talar ieu teu bisa kabeh talar ieu teu bisa kabeh hese al hafizuna li hududillah ya Allah maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti. Wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh. Pikih-pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu opat hulu teh tadi hiji ubudiyah, dua munakat, dua muamalah, tilu munakat, opat jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi bang geus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna cek Allah sholat wajib abdi bandek ngalaksanakeun cek Allah zakat wajib abdi bandek cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona tuh yang bandek bae kitu teh tuh nya henteu kau di mah ieu urusan-urusan dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalayah muamalah itu kene munakat mana itu kene jinayat abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahiruk malila di alam dunia nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal menang pangbubung wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah mukminin lanu boga karakter at-taibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله etalah anu bakal dibere pangbubunga sorga wa basyiril mu'minin mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat at-taibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubungah urang kabehan bakal dibere sorga kabeh asup ka sorga kabeh berangkat menuju sorga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.